Kabayan. Akang, Naon Iteung? iraha atuh rek ngalamar Iteung. Iteung. Lain Akang embung ngalamar Iteung. Iteung apal sorangan sikap si Abah ke Akang. Halah si Abah mah padahal kan Iteung nu arek nikahna ge rek dijodohkeun ka si Junaid sagala. Kumaha ieu Akang? Iteung mau dijodohkeun salain ka Akang. Dulu si Abah kacidik-cidak teuing nik nikahkeun Iteung ka si Juned. Padahal mah si Abah tekan lek nurut sikap budakna. Wes geus di mana-mana kuntu geus alewo tinggal nungguan kareta hejo. Pus, ari ngomong teh sok ka mana wae, kumaha mun kadengeun? Kajeun kadengen oge paling gegogorowokan bari nyebutkeun borokokok geus kolot teh kalah beuki. Eule kalah beuki naon Kabayan? Abah lepas Abah nyeri. Ya Allah, Abah lepaskeun karunya nyerieun. Lah, kenapa maneh di dia duduannya si itu? Bari ngomongkeun kuring segala. Kita balik di maya si Junaid. Abah, itu mung ditikahkeun ka si Junaid, itu bogohna ka si Kang Kabayan. Ngomong naon maneh itu? Bogo ka jalma malarat kieu. Borokogok. Nyadar diri maneh. Ngaca yang ka anak kuring mah. Alah si Abah sakumahinana urang ni mata Abah. Budang Kabayan. Boga naon maneh wani-wani ka anak urang. Abah tega ka itu. Abah teh nyaah ka itu. Abah, itu teh bogohna Kang Kabayan. Alah. Bobo maneh. Ngeliat si itu nya, ngaku sia sok. Ngeliat di mana sok ngaku. Astagfirullah, Abah. Ayolah balik. Ulah duduan wae jeung lalaki malarat kos kieu. Cuy. Kang Kabayan. Iteung. Mulai tidinya, hirup si Kabayan berubah 180 derajat jauh ti sifat aslina. Si Kabayan jadi sok mabok, penampilanna oge beda, jeung manehna kapikiran omongan si Abah pikeun melet si Iteung. Akhirna Kabayan datang ke emak dukun pikeun melet si Abah supaya ngarestuan hubungan jeung Nyi Iteung. Haha, diuk maneh. Jadi maneh teh hayang si Abang harus tuan hubungan maneh jeung si Iteung. Nyanyi kuring jadi si Abah bager jeung narimakeun jadi kuring minantuna. Senang maneh teu salah datang ka dieu. Ngan kudu aya syaratna. Anu kahiji maneh nyaeta kudu mandi kembang 7 rasa, anu kadua kudu nyiapkeun 2 hulu anak ayam, anu katilu maneh kudu ngatakeun kopi black kopi tori cheese seperti Oreo rasa oren. Nyanyi Terus Kabayan, bangun. alah urang di mana poek ngelekep buah-buah maut. Hai Bani Adam, mandro buka. Alah buka naonana. Apa Rasul dan kitabmu? Jawab. Hah? Rasul kitab anu apal oge cuman Blackpink jeung dance. Terlaknat kau Kabayan, kau sudah jauh dari agamamu. Kau berubah hanya karena cinta. Selamat kau hidup, kau berguna mulutmu untuk membicarakan. Orang tahu minum alkohol. Kakimu kau langkah, kau tempat haram dengan datang ke dukun. Hatimu kotor dengan niat memeter orang tua. Sekarang mulutmu akan terkunci, kau tidak akan bisa mengelak dari apa yang telah aku perbuat. Rasaan pembalasan dari apa yang kita rasakan.
Hahaha. Ampun. 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 Ampun Abah. Ampun Abah. Kabayan. Iteng. Si Junet geus nipu. Kabayan si Junet nipu. Padahal si Junet geus kawin boga anak pamajikan. Abah era kumaha kabayan. Hampura Abah. Ayeuna ku Abah ti ayeuna kene direspon maneh jadi itu. Benar, Abah? Oh itu benar. It's kabayan aya naon? Mana janjimu? Iya nyi, ayo nama kuring rek tobat. Aya janji naon ieu? Aya naon ieu? Iya, si kabayan teh tadi nama arek melet abah anu kasih. Iya bah. Hampura. Ayo niat rek melet. Ayo nama geus tobat. Geus lah, Abah ngarti ka maneh dan sorangan. Geus aya nama. Tentukan tanggal di bulan sorangan maneh kawin. Tapi itu milan Abah. Hah? Abah rek Abah nikah jeung bisa. saha? Akhirna si Kabayan berubah dari sifatna kusabab mimpi paeh. Kabayan Nyi Iteung Abah dukun nu jadi pamajikan si Abah hirup bahagia salawasna.